Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah Kang Ahmad. Punten hoyong tumaros. Upami ayeuna nalika pas orok lahir. Nah habet diadanan. Sareng diadanan eta teh maksadna sareng tujuanana kumaha Kang? Salianti tina sunah Rasul teh. Hatur nuhun sateacana. Jawabanana tiasa ditingali dina kitab Bajuri juz kadua halaman 304. Di pali handap ayang ibarat li khobari ibni sunni karena ayah khobar ayah hadis riwayat ibni sunni anu sumberna ti dituna ti al Husain bin Ali radhiyallahu anhuma man wulidalahu mauludun sing sahabai jalma anu ku Allah dipaparinan anugerah lahirna seorang putra fa'adzana fi udhunihi tuluy ieu si jalma teh ngumandangkeun adzan fi udhunihi al yumna dina cepil katuhu nu jadi putrana wa aqama fil yusra salajengna ieu si jalma teh ngumandangkeun qomat dina cepil kenca nu jadi putrana lam tadurrahu mangka moal ngamadaratkeun ka ieu nu jadi putrana nu kakarak lahir naon ummu sibyan. Naon si ummu sibyan teh? Ae at-tabi'atu minal jinni. Ummu sibyan teh nyaeta awewe ti kalangan jin anu sok nutur-nutur barudak laleutik, anu sok nutur-nutur ka orok anu kakarak lahir. Wahia al-musammatu indanas bil qarinah. Wa yusamma jeung disebut ieu ummu sibyan indanasi mungguh manusia bil qarinah kalawan ngaran jin qarin. Jin qarin awewena. Wali annahu salajengna karena sanyana bagin Nabi sallallahu alaihi wasallam adzana fi uzuni Sayyidina Husain. Baginda Nabi ngaadanan cepilna Sayyidina Husain hina waladatul Fatimah ketika Sayyidina Husain baru dilahirkan ku Sayyidah Fatimah alaihi wassalam. Rawahu Tirmidzi, ieu teh hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Wa qala hasanun sahihun, cek Imam Tirmidzi ieu teh adalah hadisna hadis hasan tur sahih. Salajengna alasanana hikmahna pangna disunnahkeun budak anu kakarak dilahirkeun di adanan waliyakuna i'lamuhu karena supaya yen tak kabuktian naon i'lamuhu pengetahuan nu jadi budak anu kakarak lahir bitauhidi kalawan tauhid anu dikumandangkeun dina kalimat adan eta teh awwalama yaqra'u sam'ahu pangheulana perkara anu ngetrok-ngetrok kana kukupingan eta budak hina kudumihi ila dunia dina waktu sumpingna eta budak ka alam dunia. Jadi supaya nu pangheulana di kuping ku eta budak teh adalah kalimat tauhid anu dikumandangkeun dina kalimat-kalimat adan. Kama yakunu akhiru ma yasma'uhu bitalqin hina khurujihi minha. Teu jauh beda jiga kabuktianana nupang akhirna di kuping ku seorang jalma ketika keluar ti alam dunia adalah kalimat tauhid dengan melalui talqin. Fa innahu waroda karena sanyana kalakuan datang keterangan laqinu mautakum la ilaha illallah. Urukan mautakum jalmi anu rek maut di antara aranjeun kabeh la ilaha illallah ku kalimat la ilaha illallah.